Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala nu Maha Agung. Dina dinten ieu urang sadaya tiasa ngariung sesarengan dina acara ieu. Hadirin nu dipika hormat, iman ka qada jeung qadar teh seueur mangpaatna. Di antara tiasa nguatkeun iman sareng katakwaan urang. Yen sagala perkara atawa kajadian nu aya di bumi ieu tos diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Matak qada jeung qadar ieu bisa numbuhkeun kateguhan hate sareng kasabaran urang salila urang hirup di dunya. Masalah atawa rintangan nu aya di hirup urang mangrupakeun katetepan ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang kudu tawakal jeung sagala rupina tos aya ijin ti Allah Subhanahu wa taala. Urang sadaya moal tiasa ngahindar ti katetepan Allah Subhanahu wa taala. Dek hade goreng tos diatur ku Maha Kawasa. Iman ka qada jeung qadar ieu bisa numbuhkeun kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala sareng ngadorong urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala salawasna. Sakieu heula pidato ti abdi, upami aya cariosan anu merenah dina hate nyuhunkeun hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.